Abi gak ada hiji. Aduh. Dibuka ya naon ayo Cina ya naon. Oh, siap. Yang tes. Nah ini sahabatnya si Anya dapat kanjut gundang sahabatnya. Ayo. Jom sahabat kerupuk sahabat. Mantap. Manis tapi pahit ya. Sini sayang. Ayo. Kaca keningnya. Kenging tuh. Nah ini sahabat proses sawerannya mau dimulai sahabat, lagi siap-siap nih sahabat pengantinnya dan para Semoga ibu bapak itunya udah mau. oke keluarga di Cimahi pilih yang ngawurkeun mangganya. Ayah nu bade diawurkeun keluarga di Cimahi ayah. Mangga Teh Nelly. Iya maksudnya iya ya Allah. Iya biasana spesial ibu-ibu biasana anu kenging. Eta geuningan di keluarga Cimahi geus kanjut. Oh iya. Tuh. Kumaha ibu? Oh pada ditabihan. Kita mau hiji mama. Sabar hiji kanjut udang. Hiji kanjut. Di keluarga pamaget ayah. Hiji. Di mama hiji. Ibu coba coba kumaha. Anu teu pada ditu atos aja, kacepak aja. Mangga. Coba di kurungan heula eta si kanjutnya hawa tos. Kanjut kunang ih. Mending sok kitu. Atos. Karena sambil berjalan ya. Ya gitu. Hiji. Ayo. Terus bisa. Abi gak ada hiji. Aduh. Siap? Bismillah. Witan kita sumalindung. Kasadaya bunga lingki abi badi warna labunan lebaranti nuhunan kebiasaan nutur ini hati ayana nyanawaitu ku asmana ilahi bismillah jahijan rahman rahim nalim amri rumah tangga ting rahmat tiang tak aja temut papada sepuh tawis hidupku pusti kunci kedua kebacan ayat di sepuluh tahun tumut mah anggur doa anak sang kanting tri ngapi yang ngapi yang sasaran amin amin ya rabbal alamin mugi Gusti Iya, abdi mah bade moro we. Nah, apa idenya? Cobi mama. Itu neng na tos siapa? Siap. Siap, tak aja. Kade murang kali diamankan, kamari kedatangna di Cibodasnya. Garas pisan kumaha kitu emang? Di Sangkina eta kayu gundang, PT suku budak.
Siap? Siap, Mama. Ku bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ieu di sabar teh nyana kaberkahan kabarokahan anu kami nak pagikeun kangge teteh sareng kakak anu dina ayeuna ngajatuh rami anu spesialna kangge mama oke selaku sepuhna sareng bapak anu khususna anu kumna kasadayana kangge anu ngegingkeun naon wae kamade permen bade beas bade kumaha wayahannya tapi berkah barokahna kenging urang sadayana amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Awas ulah di payunan pengantin Bapak. Iya, iya. Di awur-awur atosna. Awur-awur atosna. Awur-awur di awur-awur beasna. Awur deui. Berbeda ulah di payunan pengantin Bapak Ibu hapunten. Mundur payunannya mundur. Bapak-bapak mundur biasa mundur. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng kete sataan sana eta. Sawena dialungkeun. Coba dibuka ya naon we sina aya naon we. Oh siap. Biar fresh. Nah ini sahabatnya saya dapat kanjut kundang sahabatnya. Ayo. Jom sahabat kerupuk sahabat. Mantap. Manis tapi pahit ya. Siap. Bismillah. Mundur lagi ya. Mundur. Biasa mundur seperti lagu pengantin ya. Aduh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sini sayang. Sayang cantik. Ayo. Kak Cantik ini ya. Apanya? Adalah prosesi tradisi adat Sunda parantos rese kubideun ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos menyukseskan acara. Salajengna sumangga kanggo sadayana anu hadir di tempat sumangga supados tiasa menikmati tuang leunna anu parantos disayeukeun ti keluarga khusus kanggo urang sadayana di ieu patempatan. Ngahaturkeun nuhun sakali ka sadayana keluarga oge para tamu anu parantos hadir. Insyaallah kin urang lajeng dina sesi kedua dina acara ramah tamu panginten oge kanggo sadayana keluarga besar ti Cimahi sumangga supados kanggo tiasa menikmati nanti ada sesi foto keluarga. Sesi foto keluarga nanti akan dilakukan di baju kedua. Untuk itu kami mohon dengan hormat untuk keluarga besar dari mempelai pria mohon untuk tidak pulang terlebih dahulu karena belum difoto bersama dengan kedua mempelai. Untuk sesi pertama saya cukupkan sampai di sini. Tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Isa Asmara Wedding Gallery yang kali ini bersama dengan vendor spesial. Di antaranya ada Mandala Fotografi, di Flare Videographer dan tentunya teman-teman dari Vertical Wedding Organizer. Kita tutup dengan mengucapkan hamdallah. Nanti kita akan jumpa lagi di sesi kedua dengan teman-teman di entertain kita yang nampaknya saat ini sudah